dong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau lu baraleki gampang Junet kunaon bapak aing ngeluh asukeun aing mangisuung nuhun agan nanaonan agan teh antu pikiran teh mah kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh paham bura sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas anak tere we kawin teh sia teh ngahina ka aing bapak kawas la ilaha illallah itu si goblok juri sia ya lemah siapa teh siapa cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan yang seripan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti
gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon ngarasana teh jabri meureun eta kadenge ku ya hayang dikeriting hayang diboreman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah maya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh masih goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu ke Jawa gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah para dijualan moal atuh teh mah iya tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah panjang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Nogleun Cakokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh jadi tanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir
Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui bohongnya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh mun tilalap di laut oge tapi aduh teh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu lupa kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radia aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 7-7na ada geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge da ieu jelema lumpuh Yuni jeung ge nya anu luak leo pamadeganana geuning teu istiqomah aduh bener euy iya ai ka 8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lamun aya seuneu meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh Sapuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak ku kitu nama ku balalan nara tapi salah ini ay mana rek nambahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak di goblok ya aduh ya sih dek nyokot harta kekayaan ya lain
aing tengenah naon pamadegan aing sia dilewihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak aya anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atau gerakan tumpurudes geus kugoleran teh paehan kamana we karep siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya aduh tuh hai asih ya tuh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teh ngejat ka dieu aduh wait tahan duh aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung botik kotok dia jing alah watak ya putung wait anjir what ya aduh ibatat nya sia teh jangan bibir aing wae atuh lain ditaki sia teh what ya anjing iya ya wah ya tak ya iya aduh
alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Ngajak ka deuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge bangoli. Naon? Mangih musuh di sakitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus, para prajurit anu mawa itu, nu mawa kareta, mararong kabeh. Cinggeleuneng. Eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guruna teh eta dan panjang irungna. Tu ieu satria cenah nu diikat guruna teh. Tah di dieu urang naikeun bandera urang. Kumaha? Silain jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serab lempo aing ge. Ti kajauhan teh silain teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silain kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae teh loba sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Cebrod ka dewek usak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna Allah pira ku pan isuk balik. Jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngambek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban, dibikeunana we ka batur je mah. Kadupak sia ngambek. Aing molot sok ngambek. Deung nyebut nyawa ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah euy nepi kana hate teh euy.
lain wara deui teh nyaan ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol-ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal kaing. Naon maksudna ngadupak kaing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura kaing. Hampura we pada kitu. Oh aya hampura mah teh nya teu naon. Wah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Tau ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapa nama. Ada mongan neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya asa teh rasakeun sia kulajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke sileung mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh panca berajanya. Panca beraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Da wala ngagoler. Aduh. Kekerepengan da wala. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak.